Alhamdulillahilladzi awjada jami'al kainat biqudratihi wa huwa alladzi farada 'alaina taubah asallahu ay yukaffira 'anna wa yudkhilana jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khiratuh min jami'i bariyatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatih wa man iktafa asarah wa taba'a sunnatah. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu annallaha khalaqakum li'ibadatihi. Qallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mangga urang sami-sami ningkatkeun takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Niatkeun dina mana urang sadayana sejak teu aya deui pamaksadan urang angin hoyong dicetak ku Allah janten jalmi-jalmi anu takwa. Mudah-mudahan segala amal-amalan kasayan urang kahadean amal soleh urang tungtung nasing tiasa nyetak diri urang sangkan jadi jalmi anu takwa. Margi teu aya deui kedudukan anu mulia mungguh Allah angin takwa. Takwa adalah puncak kasayang. Perkara anu ngabedakeun jalmi diangken ka kasih Allah sareng henteuna nyaeta aya dina katakwaan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, nikmat Allah Subhanahu wa taala dina dinten ieu urang sadayana ditakdirkeun masih keneh tiasa nyorang kana ieu sasi Sya'ban. Sasi anu mulia, anu kamuliaan ieu teh ku Allah dibuktoskeun melalui lisan Kangjeng Rasul ngeunaan kautamian ieu sasi Sya'ban anu mana ku Nabi disebutkeun syahrun yaghfulu anhun nas, sasi anu sok umumna dipopohokeun ku jalmi rata-rata. Oge syahrun turfa'u fihil amal ila rabbil alamin, sasi di mana amal-amalan manusia diangkat ka Allah Rabbul Alamin. Nabi neraskeun dina dawuhanana wa ana uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Tapi kami mika cinta mika resep nalika diangkat amal-amal kami sementara kami aya dina kaayaan saum. Nu dimaksud nyaeta sikap an terbaik urang ngalebetan sasi Sya'ban teu aya sanes iwal teh urang nyeureurkeun amal soleh. Namun aya perkara anu kalintang kedah kurang diperhatoskeun dina nyorang ieu sasi Sya'ban katengahnakeun sapertoskeun ayeuna parantos dugi kana tengahna. Maka upami ditaroskeun sikap kumaha anu terbaik pikeun kurang dimunculkeun dina ieu waktos, maka walaranana teu aya sanes angin taubat ka Allah azza wa jalla, taubat nasuha, taubat anu salares-laresna. Dina ieu waktos, dina ieu kasempatan khatib sejak ngadugikeun sababaraha katangtosan palenggeran ngeunaan taubat anu mudah-mudahan janten panggeuing pikeun urang sadayana sangkan langkung ningkatkeun keimanan, katakwaan, kataatan ka Allah azza wa jalla. Nu kahiji pelajaran pikeun urang sadayana ngeunaan taubat, hiji yen nu namina taubat ieu teh henteu sapa panjangna nungguan kana dosa. Persepsi jalma anu ngaitkeun taubat kana dosa ieu kirang pas, kirang tepat. Margi saestuna nu namina tobat sikap kembali urang ka Allah Rabbul Izzati pada dasarna kembalina ka Allah teu disyaratkeun jeung teu aya katangtosan kudu dimimitian ku dosa.
Adapun jalma anu memang ngarasa dirina pinuh ku dosa terus balik ka Allah, memang eta sikap kakudunana kitu sikap anu terbaik. Salah sawios ulama Nusantara nyaeta Syekh Nawawi Al-Bantani dina karya tulis anjeunna Kifayatul Adqiyah nguningakeun salaresna sakirang-kirangna tingkatan tobat teh dibagi tilu. Maksudna sikap jalmi kembali ka Allah teh ditinggal tina darajatna aya tilu. Aya nu disebat taibin, jalma anu kembali ka Allah ngalangkungan pantok tobat anu mana kondisina bijil ti jalma anu balik ka Allah na teh dumeh rumasa boga dosa jeung nyata dosana teh dengan saukur sangkaan sareng rarasaan. Aya tingkatan anu langkung luhur ti dinya, jalmana teh jalma taat, jalma tukang ibadah ngan hoyong ngaburu kana ganjaran anu seueur, disebutkeun tingkatan saluhureun tobat teh nyaeta inabah. Jalmi anu ngalaksanakeunana disebutna munib. Jalmi anu tobat mah tingkatan kahiji disebutna teh taib, taibun, taibat. Jalmi anu tingkatan kadua mah nyaeta munibin, munibat. Al inabah pada melanana. Aya anu tingkatan katilu, jalma nyaris teu aya celaeun dina perilakuna, estuning sapa panjang hirupna teh taat sareng taat ka Allah Subhanahu wa taala, tapi tetep balik ka Allah Azza wa Jalla. Ieu tingkatan anu dasarna teh karena kecintaan ka Allah. Nu kieu disebutna teh golongan al-awabin. Bilih urang mah tebih teuing kana al-awabin, na atuh pantok tobat-tobat urang niatan ka Allah Subhanahu wa taala. Nabi nguningakeun dina hadisna, karena Nabi teh manusia anu dimaksum ku Allah tina dosa, tapi piwuruk ti mantenna ka urang sadayana justru seueur ngeunaan tobat. Nabi ngadawukeun, ya ayyuhan nasu tubu ila rabbikum, hei jalma-jalma geura balik ka Allah Subhanahu wa taala. Fa ini astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Da kami oge sok istighbar ka Allah, sok tobat ka Allah dina sadinten teh sok ngalangkungan tina 70 kali. Jadi pada melang tobatna anu tara langkung eta katara kirang tina 70 kali. Bisa berbentuk istighbar, bisa berbentuk dina sadinten teh nambihan kataatan, tapi nu paling penting tina amal-amalan pikeun ngabentenkeun teh naon nyaeta niat dina amal soleh kedah ku urang teh diselapkeun niat anu niat pikeun tobat ka Allah Subhanahu wa taala setiap amal soleh. Nepikeun ka Nabi ngawurukeun hiji doa anu kalintang ahengna nyaeta doa anu disebut sayyidul istighfar. Ieu teh nuduhkeun yen Nabi teh jalmi anu paling akrab sareng sifat tobat teh gitu. Doana teh anu diwurukeun ku para ulama, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Man qalaha fi lailatin famata fi lailatihi dakhala al jannah. Sawae jalma anu ngucapkeun eta doa sayyidul istighfar dina hiji dinten dina hiji wengi teras ngantunkeun dina wengi eta maka dakhalal jannah bakal lebet ka surga. Oge jalma anu ngucapkeun kana eta doa sayyidul istighfar dina hiji dinten teras ngantunkeun eta jalma dina eta dinten dakhalal jannah bakal lebet ka surga. Mun mawi urang korehan ilmu-ilmuna, korehan katerangan-kateranganana ku jalan naroskeun kanu langkung uninga ngeunaan doa sayyidul istighfar. Mudah-mudahan salah satu janten salah sawios cara urang tobat ka Allah. Anu kadua nunamina tobat ieu teh mangrupikeun ibadah pokok anu seueurna dianggap sebagai ibadah tambahan. Jalmi teh nganggap yen nunamina tobat mah ibadah tambihan dina agama urang, sehingga tara kadang mutara kuping ku urang jalma ngahaja-haja ngalaksanakeun pertaubatanana. Jalma tara hilap kana salat fardu anu soleh anu taat, jalma tara hilap kana saum dina puasa Ramadan, tapi kadang kawis kana nobatan diri sorangan gitu.
kadang kawis kah hihilapkeun. Parentahna dina Al-Qur'an jelas pisan, seueur pisan ayat-ayat Allah bahkan langsung ku parentah ku bahasa parentah, bahasa fi'il amr. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, taubat ka Allah, taubat anjeun ka Allah, taubatan nasuha kalayan taubat anu sabener-benerna. Cek bahasa kaidah usul fikih nyaeta al aslu fil amri lil wujub, nunamina makna dasar tina kalimat parentah eta teh nunjukkeun kana wajib. Berarti nalika Allah nyebatkeun tubu ilallah, taubat anjeun ka Allah, wajib eta teh. Nepikeun ka saking ku penting-pentingna taubat dina syariat fikih urang aya nu disebut salat taubat. Salat anu maksadna ditujukeun pikeun urang nobatan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dina bab bebersih aya adus-adus sejak taubat. Teu aya sanes nunjukkeun pentingna perkara anu disebut taubat, teu ngadagoan dosa, teu ngadagoan kasalahan-kasalahan, tapi istuning kedah dimunculkeun sikap tobat urang balik ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah urang nganggap yen nu namina tobat teh amal-amalan tambihan, padahal eta teh amalan anu pokok. Anu katilu pelajaran pikeun urang nyaeta kedah munculkeun dina manah urang niat tobat anu khusus disagedengeun amal-amalan anu urang dipidamel. Amal soleh anu mana wae ku netepan parduna, ku saumna, saum sunahna, saum parduna anu bade ku urang kasorang sababaraha waktos deui. Mangga urang selapkeun niat tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Margi janji ku si Allah Subhanahu wa taala dina salah sawios ayatna dina surat Hud ayat 114. Innal hasanata yudhibnas sayyiat, saestuna kahadean eta teh matak ngahapuskeun kana kagorengan, kana kaabonan, kana dosa-dosa. Oge innamal a'malu binniyat, saestuna nu namina amal teh gumantung kana niat-niatan. Bisa jadi pada melanana hiji tapi niat kasayanana anu seueur, maka amal solehna teh direken kana bilangan niatna. Sodakohna mah sodakoh biasa, tapi disadegeun sodakoh teh manehanana nganiatan kana taubat, maka bakal timbul aya ganjaran sodakoh jeung aya ganjaran taubat ka Allah Subhanahu wa taala. Anu kaopat pelajaran pikeun urang sadayana ku ngajaga kasabaran dina musibah, dina balai, dina cocoba ieu janten salah sawios pantok taubat. Nu mawi disagedengeun kabalangsakan atanapi kasusah karipuh kapayah dina musibah anu kena kana kahirupan urang, dirinya teh aya anugerah anu tersembunyi nyaeta pantok panghampura Allah Subhanahu wa taala. Tapi kuncina kedah kumaha nyaeta urang kedah sabar. Tampi sagala rupi pamaparin ti Allah Subhanahu wa taala amis atanapi payit, nyeri atanapi raoseun, sabab Nabi ngadaukeun ieu dina salah sawios hadis riwayat Aisyah oge diriwayatkeun ku Imam Muslim. Ma min musibatin yusabu bihal muslim ila kufira biha anhu hatta syaukata yusakuha. Teu pati-pati hiji musibah anu dikenakeun ka jalma muslim, maka eta teh kajaba bakal ngiparatan kana dosa-dosana. Nepikeun ka sanajan aya cucuk aya duri anu kacugak anu kena kana sampean urang saumpamina, maka eta kapeurih anu dibarengan ku kasabaran teh bakal jadi kiparat kana dosa-dosana. Pelajaran pikeun urang sadayana intina dina ieu waktos adalah saat urang anu pas pikeun ngamunculkeun niat pikeun tobat sejak balik ka Allah Subhanahu wa taala. Tos cekap urang kumelendang di dunia ieu ngalakukeun mang pirang-pirang dosa anu urang sadar, anu urang teu sadar, anu urang apal, anu urang teu apal, anu kahaja, anu teu kahaja, anu badag, anu alit, tos cekap
waktosna ayeuna urang balik ka Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan panta tobat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngabersihkeun kana amal-amalan urang, ngabersihkeun kana hate-hate urang sadayana sangkan urang teras-terasan langkung caket ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'ati wa jazarana am ma'siyati wa hadana ila sabilihi hidayati wa taufiqih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi bimtithali amrihi wa ijtinabi nawahi. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina wa tamim taksirana ya mujibad da'awat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullaha li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.